Ya cek wios abdi ceramahna dikieukeun. Teu naon? Bilih aya nu fanatik. Da soalna lamun zaman ayeuna mah Pak ngaji teu dikieukeun aya ku ayeuna dina pangajian sok narundutan. Leres teu? Jadi wios dikieukeun. Moal nyarekan ka abdi. Moal baeud. Moal megat di jalan. Moal ngomongkeun. Moal dibahanan. Naon cenah buktina Neng Nais hawana kana ngaji teh berat, hawana kana ibadah teh hese. Tuh tingali Pak. Ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, eta tingkah nu jadi indung kanu jadi budak rupa-rupa. Nu nyiwit aya anu nakol, anu najong, nu ngabanjur, anu nyintruk, nu ngajewer, anu nyekek. Astagfirullah. Budak dicekek mawat. Aya Pak, alasan namanya kanu jadi budak ngarah budak daek ngaji. Atuh budakna teh angkat heungkeuy ngabandaleut ngabring. Di masjid aya, di madrasah aya, di kobong oge aya, di bumi ustad aya barudakna mah ngararaji Pak. Tapi realita bukti menjawab indung namah balik deui ka tengah imah gep nyekelan remote cetrek nyetrekeun tip aya di dia ibu-ibu nu kitu aya nu belah mana diukna ya kade Bu Ari ulah ari kabudak nitah ngaji ari indung bapana. Upin ka mana? Rek iih. Sok atuh ki heula. Lain asa kakaraeun keur ngaji pabaliut jeung nu kiih. Matak Pak Sekdes daripada ieu pangaosan janten teu kondusif rupina mah urang istirahat heula we nya 10 menit urang giih babarengan. Teraskeun Bu teraskeun. Tapi kan naon bieu? Lain eta. Astagfirullah. Pade ojo inget nate kiih na we hungkul. Ya kade ulah ari kabudak nitah ngaji indung bapana henteu. Ya Pak kupingkeun ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan, betul? Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kalih anu soleh teh cukup ngadua Rabbi habli minas solihin rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup. Terus tapi kedah dituturusan tegasna mah kudu dicontohan ku saha ku indung bapakna. Zaman ayeuna mah Bu nalika ngong adan di masjid cek bapak kabudakna teh jang kadenge geus adan jugra ka masjid aya nu kitu salah eta teh kuduna mah kieu ujang ka kuping tos adan hayu urang ka masjid benten teu tadi mah jug ieu mah tadi mah nitah ieu mah dibarengan kartos Bu. Mudah-mudahan murang kali ibu bapak sing jarantan murang kali anu soleh solehah. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah di dieu mah murang kali nage sok sanaos parantos wengi tapi masih keneh kuat bertahan dina pangaosan. Alhamdulillah. Urang milari heula ka pengker. Tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Loh, ieu foto abdi ngarendeng jeung Pak Kades ya. Para kiai guru-guru orang luar biasa.
Tapi da punten abdi mah henteu bingah ce aya dina baliho teh. Ayeuna alus teh aya dina panggung tingali isukan mah paling dipake iuh-iuh baso atawa nuruban kanang hayam. Patak sumpah nage pasekdes abdi mah teu mungah aya dina baliho henteu. Betul, Bu. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Bu, abdi bade naros heula ka sadayana. Ibu cinta ka Kanjeng Nabi? Cinta. Sing tarik atuh cinta ka Kanjeng Nabi? Cinta. Cinta ka Abah Kades? Cinta. Cilaka bah. Awewe sakilo ba eueuh nu bogoheun. Oke, heula sabab Abah mah sanes Kanjeng. Da beda tuh cinta ka Kanjeng Nabi jeung cinta ka sasama manusia biasa mah leres teu. Urang sadayana ngaku cinta ka baginda Rasul. Abdi yakin ibu dongkap ka dieu teh sanes atas dasar cinta ka Abah, sanes atas dasar rindu ka Abah. Betul? Abah ge sami ngayakeun acara sakieu megahna teh sanes dasar cinta jeung rindu ka masyarakat, tapi urang sadayana ngariung di dieu atas dasar cinta sareng rindu ka Kanjeng. Alhamdulillahnya tadi dipimpin ku guru-guru urang sadayana Bu mahalul qiyam ngaoskeun sholawat sasarengan. Luar biasana cinta ka Kanjeng Nabi mah Pak moal aya manusia nu cemburueun. Leres teu? Tadi dina mahalul qiyam Bu sholawat sasarengan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya sarare sudah ini. Salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib sok ayeuna ti beres mulu dan ibu di bumi amalkeun sholawatan wal dinten. Bari masak, bari nyangu, bari ngepel teh sok bari sholawatan. Bari nyangu, ya Nabi salam alaika. Padahal lamun diibaratkeun mah Pak eta teh nitip salam ka Kanjeng Nabi. Lamun cek bahasa Sunda nama, ya Nabi salam ti sim kuring. Kalah cek salah kita tuluykeun mah geunaheun da teh cemburueun. Leres teu? Coba aja di imah nitip salamna ka Abah. Ya Abah salam ti sim kuring. Mana ti ngadat salaki teh? Cek salaki ari sia rumah tangga jeung aing atau jeung Abah. Betul? Beda cinta ka manusia biasa jeung cinta ka Kanjeng Nabi. Kumaha bedana? Sok ayeuna ibu dina rumah tangga abdi bade naros jawab sadayana sing jujur. Ibu-ibu ayeuna masih keneh aya cinta ka salaki henteu? Sakali deui. Lain kang imah bubar pangajian sin parasea di imah teh. Bu, sakali deui, ibu masih kena cinta ka salaki henteu?
bapak-bapak. Pak sing tarik Pak. Bapak masih keneh cinta ka pamajikan henteu? Udah geus leungit ayeuna mah cintana teh leres teh. Beda jeung baheula. Baheula mah ece keur jadi panganten anyar da masih keneh aya cinta ka salaki teh. Panganten anyar mah Pak, mapah pakaleng-kaleng. Ayeuna we kalengna teuing ka mana? Keur panganten anyar mah bapak ngabonceng pamajikan da meuni hati-hati. Leungeun dua anak main je ngerem. Aya tanggulan saeutik getlik, aya enggak papa? Panganten anyar masih keneh aya cinta. Nah ari ayeuna bapak mawa pamajikan da asa mawa karung goni. Ibu nyekelan kana cangkeng salaki ngadon dicarekan. Cek salaki teh cicing tong nyekelan areungan. Da bingung ece teh lamun teh nyekelan sieun labuh. Tungtung namah nyekelan kana tak-tak salaki persis siga teko. Kieu. Apa nu katuh kana tak-tak salaki nu kenca kana beusi motor. Itu kan. Keur panganten anyar mah Pak, pamajikan labuh tina motor bebeja ka salaki, aa embis. Cek salaki teh sok angun. Nah ari ayeuna ibu gebis tina motor salaki ngadon molotot, cek aing ge tong milu sakit. Betul Bu? Beda Pak. Wajar cek gitu teh sabab cinta dina rumah tangga masuk keuna ku seep lain setan. Ye kayak heula ti iraha setan ngahakan cinta. Urang dia masuk fitnah ka setan teh. Cinta dina rumah tangga mah tuh sok keuna ku seep beda jeung cinta ka Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan orang sadayana ngaku cinta ka baginda Rasul oge sing cintaeun ka urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Aida abdi badena ros Bu ari Kanjeng Nabi teh iraha dilahirkeun. Dua belas mah tanggalna, Robiul Awal mah bulanna, Senin mah dintenna, Gajah mah tauna. Ya ceng kade mah lamun ditanya, Bu ari Kanjeng Nabi iraha dilahirkeunana? Jawab baheula. Sabab Kanjeng Nabi sanes dilahirkeun tahun ieu, bulan ieu, poe ieu, tapi tepatna kaping 12 Rabiul Awal dinten Senin tahun 571 atau Nabi disebat tahun 7. Kanjeng Nabi lahir Pak gubrag ke alam dunia ngajerit maratan langit ngoceh maratan darat kacelup ka aun ka pancar ka seluruh dunia. Tayo upin-ipin di ieu mah. Lain pengajian teh kolot cicing budak muih. Baginda Rasul lahir disambut ku seluruh alam semesta Bu. Kusadayana malaikat Allah bari ngucapkeun tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa istighfar bari zikir ka Gusti Allah.